Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendak di Sarang Simkuring, Pun Sultan Andika di Radio Suara Pendidikan Merdeka 107,7 FM. Terus oge dina kanal atau channel YouTube Suara Pendidikan Merdeka SMA Negeri 1 Cijeruk. Dina dangat ieu Simkuring parantos kasumpingan tamu agung. Ki dosen Dr. Agus Pranal Mulia dan seterusnya. Remeuy ku detailnya. Mangga Ki Agus. Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Parantos diulem ka ieu bingah pisan gitu ya. Mohon. Biasa hadir dina Gunem Catur di SMA Cijeruk ieu. Mohon. Ya Ki Agus, simkuring bade tumarosnya. Ki Agus teh kawentar milak salaku dosen. Mohon. Nah, cik carioskeun dosen di mana, ngajar di mana kan ari teu wanoh mah moal bogoh cenah. Berangkat atanapi ngawitan ti ajaran agama urang yen manusia anu paling hade teh manusia anu sampurna nya, anu sampurna teh manfaat ke orang lain, keur balarea. Ya cocok pisan dina konsep atanapi program di paguron teh aya Tridharma gitu ya. Mohon. Perguruan tinggi aya pendidikan, atikan, Mohon. aya panalungtikan, penelitian, aya oge pengabdian masyarakat. Mohon. Gitu. Ta simkuring ngawitan ngadosenan teh tahun salapan ya. Zaman-zaman reformasi. Mohon. Ngawitan teh di Tampi di Universitas Juanda Bogor. Mohon. Nyepeng program studi ekonomi Islam atanapi ekonomi syariah. Ekspertisna salaku dosen ya eta ekonomi syariah. Terus ayeuna ngaulang di mana? 8 tahun di Unida teh di percanten janten sekretaris prodi, kemudian ketua prodi ekonomi Islam. Mohon. Kemudian oge salajengna teh wakil dekan akademik. Wih. Di Fakultas Studi Islam. Wadeknya ya wadek. Tah tidinya teh ngalih ka paguron anu sanes nya eta namina teh Universitas Nusa Bangsa. Oke, di Bogor kene. Mohon. Nya nyepeng di ilmu manajemen. Manajemen. Kasang tukang simkuring teh tingawitan S1, Mohon. S2 sareng S3 teh dina bidang manajemen. Wah, Itu kiten rupina mah. ya sanu nyangki kan Pak Agus teh doktor nu S3 atau serengse da doktor mah kada S3 nya bagus. Oke. Eta naon nya profil atau gambaran ngeunaan Ki Agus formalna nya secara formal dosen gitu. Nah, Ki Agus aya kagiatan sanes teu ieu katinggalina kan nganggo iket sami sareng abdi gitu tah aya kagiatan sanes naon eta teh? Tina bagian pengabdian masyarakatnya. Mohon. Panalungtikan. Saya atikan ge sami gitu janten. Salaku urang Sunda anu teu kenging lepas tina jati dirina. Mohon. Maka tos sayaktosna urang sebagai bagian tina warga negara Indonesia anu menjunjung tinggi budaya masing-masing. Mohon. Karasan abdi meureun dilahirkeun, dibabarkeun memang turunan ti pituin urang Sunda. Nah, maka rupina eta, tapi udagan utama nama kumaha carana dakwah urang teh ku ngalangkungan penafsiran anu sifatna boh Al-Qur'an atanapi hadis ku idiom-idiom atanapi ku kearifan lokal gitu. Kearifan lokal Sunda selesai. Mohon. Oke. Mohon Sunda. Nah, kadang-kadang mah gaduh aya naon salah sahiji lembaga atau naon gitu. Mohon. Kasundaan tah eta kan ari di urang mah meureun ulah dugika disebat organisasi tanpa bentuk. Nya kadah aya gitu nya sanes bade nambihan atanapi ngainflasikeun organisasi gitu nya. Tapi memang kadah aya. Nah
minangka wadah namanya eta meureun hiji organisasi namina Rasaning Rasa. Tah, Rasaning Rasa teh hiji kalimah atau nami anu kelintang jerona luar biasa. Karena memang upami urang nafsirkeun Quran, hadis kanggo kearifan lokal memang kedah di wilayah anu jero. Nah, teu tiasa hanya di wilayah pikih atau napi wilayah cangkang atau napi wilayah syariat. Transliterasi. Nah, biasa gitunya. Mohon. Sapatos kieu gitu. Kapungkur mah di urang teh setiap bade salat azannya boh maghrib subuh atau napi waktu sanes teh sok aya pepujian teh. Mohon. Tah ayeuna teh hampir punah teh pepujian teh gitu nya. Padahal eta teh luar biasa. Nadom atau napi siir teh sok sanes masih aya gitu. Aya, nadom teh ku aki-aki. Kayak gitu. Kapungkur mah murang kali atau anu masantren nya. Nah, eta rupina kedah di ieu kisutan, kedah dibangun deui, dihirupkeun deui. Malah seueur ka simkuring para ustad, para ulama anu nyuhunkeun. Anu nyuhunkeun cenah eta Pak Agus asa kusaha cenah eta bahasa Sundana gitu, kangge bahan ceramah gitu. Mohon. Karena memang sapertos ketika urang misalkan ngajelaskeun tentang dunia atikan. Ya, dunia atikan teh sapertos a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yabluguna indakal kibara salajengna nya. Jadi kumaha carana urang berbuat baik ke orang tua teh geuning urang Sunda mah asana teh langkung teleb gitu. Aya bahasa kieu di Sunda mah. Ulah munjung ka gunung, ulah muja ka sagara, tapi munjung kudu ka indung, muja ka bapa, indung anu ngandung, bapa anu ngayuga. Indung tunggu rahayu, bapa tangka darajat. Tah upami misalkan di urang gitu nya pengawasan ibu-ibu, pengawasan bapak, khutbah Jumat remaja, nganggo bahasa eta, mungkin awal-awal asing. Tapi eta langkung jero. Nilainya gitu. Tiasa dipesek heula nu kalimah nu tadi tah, Jadi ternyata memang jimat urang teh saleresna mah bagian tina karidoan Allah teh nyaeta indung rama, tuang rama, indung bapa, terutama indungnya. Makanya leres pisan teh hadis Nabi anu nyarioskeun umi tilu kali teh nya teras namanya bapa eta indung gitu. Karena indung teh begitu susah payah. Tunggul rahayu. Wahnan ala wahnin dina surat Luqman wa bisuluhu fi amaini anis kulli dan seterusnya. Bandingku memang repot narohkeun nyawa sagalana. Teras mun teu tiasa kulum ngarawat urang. Tos mejeuna urang teh ulah duge ka nyerikeun nya ngalaorakeun tapi kedah urang kudah nyugumakeun ka indung urang gitu nya. Eta urang Sunda langkung teleb. Mohon. Gitu. Terus patali jeung tadi kan aya pupujiannya, aya nadoman gitu. Simkuring dina kapungkurnya nuju alit aya salah siji nadoman misalna eling umat muslimin muslimat eta teh terus tara kadangu aya namanya. Pak Agus aya teu misalna model abdi tadi aya nadoman atau pupujian anu salawasna emut gitu. Nah, nu Pak Agus emut nu mana tah nadoman? Tah sapertos misalkan ibadah nu paling ulah campoleh. Ulah campoleh gitu nya. Bisi kaburu paeh gitu nya. Gitu. Ternyata campoleh teh gini kan hiji tangkalnya, hiji tutuhan gitu anu mirip sabo gitu. Oh, ini disebut dengan campoleh teh gitu nya. Tah ibadah ulah campoleh teh udah lalaura gitu nya. Salami ieu oge meureun urang teh ngalalaorakeun teh kana tangkal eta gitu. Tangkal campoleh gitu nya. Nah, artinya kedah memang kedah serius dina ibadah gitu. Rupina ngan kedah ditambihan deui gitu. Jadi ibadah teh kedah dipesek langkung jero. Ibadah teh henteu ngan ukur ibadah sifatna mahdoh. Cungkelik cungkedang. Atau napi goer mahdoh gitu nya. Mohon tapi kumaha teleb mahdoh goer mahdoh teh dina sisina nya eta ibadah teh meureun dina kahirupan sadidinten. Mun ceuk urang Sunda mah tekad ucap sareng lampah. Tambahan tadi bisi kaburu paeh teh lampah urang teh
kade cenah berlampah urang teh kudu hati-hati bisi kaburu upaya teh aya waktu sedih gitu. Oke, gitu. Tah. Ya. Tadi grup Rasaning Rasa salah sajina fokus ngeunaan revitalisasi meureunnya atau nguatkeun deui gitu ngahangkeutkeun deui kagiatan pupujian dina basa Sunda nya atau nadoman sangkan leuwih teleb. Gitu. Aya hal-hal sejen teu nu dipidamel ku Rasaning Rasa ieu teh. Kumaha aya 3 garapannya kamanusiaan, Mohon. humanity, budaya, culture sareng organisasinya. Mohon kumaha tah? Atanapi sarana berorganisasi. Mohon. Tah dina kamanusiaan teh kan urang osok ningali gitu nya. Mohon. Ayeuna mah boh di pilemburan atanapi di kota komo gitu. Mohon. Tara aya istilahna teh meureun tata krama. Mohon. Sugan mun ngalangkung payunan urang teh gitu nya. Adabnya. Adab teh aya gitu. Mohon. Tah meureun muncul urang mah asa teh dianggap manusia urang teh. Mohon. Berarti meureun bahasa legegna mah atanapi bahasa sinyohna mah disebut teh dehumanisasi gitu. Siap. Mohon. Nah, padahal urang teh nya urang gitu tos nurunkeun segala macam hancur gitu nya. Tapi memang tetep dina situasi ayeuna memang karena atikan anu ti sakola anu sareng ti sepuhna meureun kirangnya dina masalah tata krama gitu, adab-adaban teh. Jadi umumna di mana-mana gitu. Henteu we meureun disebut gedebog palin. Oke. Ya. Kagus. Punten. Memeh tebih eta non adab-adabannya. Ya. Upami adab sareng akhlak naon bentena atau memang eta hal nu sami gitu. Ari numutkeun abi mah sami. Sami. Jadi upami aya naon aya Quran gitu nyebatkeun nurunkeun Islam salianti naon ngomean akhlak gitu nya. Kumaha tah eta patalina? Ieu tapi bu istu itu makarimal akhlak. Jadi moal sapati-pati Allah nurunkeun Nabi Muhammad memang tugasna kangge nyampurnakeun akhlak. Oh. Akhlak teh berarti meureun Adabnya. akhlakul karimah anu memang standar umum. Oke. Tergantung masing-masing di Komunalna atau komunalna gitu. masyarakatnya. Masyarakatna gitu. Iya. Tah janten bagian tina hadis arba'in nomor 2 Mohon. sangat terkenal teh nyaeta Mohon. mahwal Islam mahwal iman heula mahwal Islam mahwal namina ihsan. Tah hurufna teh ihsan itu ku urang mah disebut teh akhlak. Mohon. Disebut lagi etika sareng moral. Mohon. Langsung nama itu disebut adab-adaban gitu. Mohon. Eta gitu. Janten payungna eta iman, Islam, ihsan. Dina tritangtu mah tekad, ucap, lampah gitu. Tah lampah eta tah. Nah, terus aya nembe hiji program nu dibahas. Nah, nu kaduana Anu kaduana nya ternyata kan di urang Sunda itu gaduh budaya anu luhung oge. Mohon. Tidak hanya henteu oge dina perkawis teh ada adab-adaban. Mohon. Perkawis dina arsitektur nya. Mohon. Dina arsitektur gitu. Bagus, urang kan selama ini mengenal upami dina surat An-Nahl genep 8 genep 8 teh nyaeta arsitektur lebah teh anu paling terbaiknya. Siap. Heksagonal mun dina Heksagonal, mohon. isomer atanapi bangunan kimia mah. Mohon. Teteh tah di urang Sunda oge sami mengadopsi atanapi ningali kias lah ka mana kana alam. Mohon. Aya nu disebut bentuk julang ngapak. Mohon. Tagog anjing, badak heai gitu nya. Mohon. Garuda ngupuk gitu. Tah salah sahiji ngageuing masyarakat urang anu tos dipengaruhan ku budaya dengan seperti rumah Spanyol. Mohon. Atanapi Amerika Latin. Mohon. Nya abdi satekah pola ngawujudkeun deui namina saung. Mohon. Tasa atos meureun ningali ulin Kaditu atanapi silaturahmi ka berbagai kampung adat nah gitu. Nah minimal atuh gaduh saung. Mohon. Terus saung teh geuningan aya tatapakanana. Mohon. Aya saungna, aya hauna, Mohon. aya dulangna, Aya lincarna. seengna, aya lincarna gitu nya. Tadi kenging eta tadi Pak Haji Ujang Cikodok teh. Mohon. Naon teko nu tina taneuh. Mohon. Nah, kantun meureun lisungna. Keun wae lisung sirikeun di tingkat awal oge pahat awal. Tapi alhamdulillah ning sebagian masyarakat tos ngawitan di nurutan. Siap. Minimal kada saung, oh ning raoseun nya. Oh geuning raoseun, oh geuning ieu. Tah mudah-mudahan tina eta mah keun wae mungkin kombinasi engkeuna. Mohon. Masyarakat teh ngadamel saung meureun tapi sareng bumi gitu nya. Jadi dikombinasikeun sareng tembok teu naon. Tapi minimal
jati diri urang Sunda teh ku ayana saung Teu leungit. yang teu leungit. Oke. Eta eta. Terus saungna di mana, Pak? Upami misalnya pamirsa di rekan Suara Pendidikan Merdeka Hoyong Ambeng ka paling mana tah? Namun saung teh di persis nama di Caket Wahangan Cibalung nyata di Kampung Babakan. Mohon. Nah, Kampung Babakan Desa Cibalung Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor gitu. Ya. Eta nya ke urang pasihan nomorna upami hoyong pemerintah tiasa komen di handap. Tong hilap subscribe-nya. Da ieu teh munggaran gitu munggaran terus aya nu katilu nu teh can didugikeun. Mangga Kalasan waktu surangnya terus barenya kapan tapi teu naon ke urang ieu keun. Mangga nu katilu naon Pak Agus? tah di saung teh entengan ukur ngaliwat tapi ngobrol nu sipatna mangpaat. Mohon. Saha wae gitu bade anu murang kali bade anu nonoman anu ieu ngobrol gitu. Sesuai dengan umur anjeunna gitu nya usia anjeunna gitu. Tapi ngobrolna dikaitkeun oge sareng agama, Siap. Pendidikan, oge ilmu pengetahuan. Janten abdi hoyong gitu generasi muda teh. Ya. Pemikiran teh masagi gitu nya. Oke. Masagi gitu. Mohon. Jadi eta pengorganisasian nu katilu. Ya, mohon. Oke, urang tos bade mungkasnya waktosna parantos ieu Pak Agus oge bade nguji kedap deui kitu nya. Sim kuring nyuhunkeun Pak Agus ngadugikeun hal panungtung atau pamungkas kunci tina tatapakan rasaning rasa teh naon sih? Mangga. Mangga. Kuncina nya eta urang tingkatkeun ya, pemahaman keagamaan urang. Mohon. Ya, dari tina berbagai sumber boh kearifan lokal boh anu memang jolna tina kitab suci urang sareng hadis sehingga kahoyong abdi kapayuna generasi muda urang teh tiasa wanoh kadirina. Tah eta udagana teh wanoh kadirina teh henteu hilap kana purwadaksi. Nah, saatos wanoh kadirina insyaallah tiasa wanoh ka Allahna. Amin. Salami ieu mungkin getol nama urang teh salat. Mohon. Tapi teu wauh ka Allahna. Mohon. Nu disembahna gitu. Iya. Tah eta kadinya udagana mah. Siap. Jadi bahasa tasawufna mah teh kumaha carana urang teh tiasa mulih ka jati, mulang ka asal. Karena seueur anu maot henteu tiasa mulang ka asal. Gitu. Husnul khotimah. Oke. Gitu. Ya, rekan Suara Pendidikan Merdeka, rekan SPM di 107,7 FM radio atau channel YouTube SPM Radio SMA Negeri Hiji Cijeruknya. Eta hal nu pamungkas didugikeun ku Ki Agus, Ki Dr. Agus Pranamulya. Nah, ku abdi di doktoran da kurang kudu ngaragangan sakola teh lila gitu nya. Kahiji kadua kecap kuncina nyata Purwadaksi. Lamun urang Sunda atau urang Indonesia secara umumna apal kana Purwadaksi. Purwadaksi teh naon sih Kang? Sederhana, karakter. Kita pendidikan karakter. Jadi karakter ya yang menjadikan itu. Jadi eta Purwadaksina upami apal kana Purwadaksina bakal apal atau wanoh kanu disebat ku Allah gitu. Sakitu ti sim kuring hapunten upami aya kekecapan anu teu merenah nyungkelit kana ati da belang manu sama bayah gitu. Bobot sapanon, carang sapakan, tusuk langkung, kepang halang, timbang taraju. Aya deh YouTuber, tapi di YouTube sadayana. Oke, siap. Hatur nuhun ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampe.